Awak kieu teh boga hak jeung ibadah. Ingat awak kieu teh nu Gusti Allah. Marikir. Emang eta game bakalan nyelametkeun sia engke di akhirat. Mikir atuh. Assalamualaikum. Modar ikat dah goblok modar aing dirempuk sedih masih bu pantun atau aing si teh main bet make teknik bet Asia nyumput we najukut perang parek ngari teh sia blon sia mah nafsuan bet ieu teh lain tawuran bet main game aduh make strategi atuh kudu maju jeung aing mah maju terus. Awak kamusna nyumputin ajukut payah pecundang sia. Goblok sama si di bejanang geus we sakarepmu bet lah. Tar, sikat tah. Ya. Gitu bet. Isu geus marahin geun. Lon modar we sia mah. Aduh. Ampun. Iya teh main moal beta. Awe adi dah yang ngeganggu dah. Sikatmu. Aduh, paeh. Siti rek nyusa itu kerancaina paeh. Aduh Ti, eta aku dirempuk oge, paeh geura Teuing sina paeh. Bener sama bet main moal ya tim urang tuh jadi eleh we bener. Tadi Siti ngaganggu wae, Mang. Tulungan atuh itu pengameankeun kancai, Siti rek nyusa. Nyanya kedap dah. Siti ka ditu we heula geura ya keur main heula. Sikat mo. Hayu geus, hareup bet hareup. Hayu atuh buru Siti rek nyusa. Nya atuh engke we nyusul deui ngaganggu wae Siti we teh heula geura bener wae. Ya, kan paeh tuh. Aduh Mang, si Siti ngambek. Aduh, aing dirempuk. Goblok. Bet, mujer geura mainna bet. Si Siti ngambek, Mang. Geus teuing antepkeun pamajikan maneh lain. Wewe wae sih ama di pikiranna main deui moal ieu teh teruskeun buru. Siap, ulah beri napas, gempur terus. Gitu karak. Neng. Ning banget nama nih bete gitu. Kesel Neng, bete dah tuh Nengji. Kesel kusaha ti? Itu si Betty. Emang konon deui Betty? Siti kan arek minta tulung lumayan cai di imah karena rusak. Kalau kahayo ya sibuk main ML. Emang Bapak Siti ka mana? Tugas atuh Neng. Oh, nya. Terus ayeuna Siti ari ka mana? Rek balik. Ngilu. Hayu, tapi bantuannya ngemakin cai di imah. Gaskeun. Yuk. Tetep hero andalan aing mah alukat. Make teng geurau make atokat wae. Kumaha aing we, aing mah resep perang ti deukeut ngetos jeung aing mah. Nah, mang make si Pani. Geus mah awewe nyumput we najukut deh. Cemen sia.
Kontrol atuh Balmon. Ieu mah cek aing perang lain tawuran. Ah bodo amat. Geus tong loba omong masing-masing we, urang torana ka luhur, ente ka andap. Barina aing teh hayang babarengan jeung sia mah paeh wae apes. Geus buktikeun sanu loba paehna, beuykeun kopi mun nu eleh, bari lempang nang rondang. Siap. Deal. Deal. Oke. Alhamdulillah, asap wae. Kagok kican. Terus lah, Sep. Terus balik heula, bersih. Terus ibadah. Langkah tunda wae. Ya, mantap ya. Astagfirullah, eta cacing kakeneh wae jam beraha ieu. Ya, oke, mantap. Woi, kontrol atuh sia teh, Sep. Lon. Iya, kontrol mah. Garelo sia duaan. Teu aringet waktu. Teling. Maksud sia naon, Sep? Biasa we atuh datang-datang sewot itu goblok. Sia duaan main game teh tadi ti isuk meletuk, ti aing arek mangkat ka sawah, nepi ka ayeuna geus aing arek balik. Masih kene narunduk eta sira. Awak sia teh boga hak jeung ibadah. Ingat awak sia teh nu Gusti Allah. Kemari kir. Emang eta game bakalan nyelametkeun sia engke di akhirat. Mikir atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gedeung main kali deui tanggung eh. Walaon. Apa ya saya cemeng? Terseru atuh main sorangan mah. Si Siti minta bantuan benerkan kerannya tadi. Yang Siti berarti lu bapana. Neng, nuhun ya, geus mantuan ngomenkan cai di imah. Hati santuy. Sitiku tercinta. Mesti ya, Neng. Lo ambekan atuhnya atuh beli entos minta ampuran, minta maaf. Nya ayeuna yuk. Ngambilkeun keran caina yuk. Kudu geus bener keran caina ge. Geuning eta bisa. Bisa atuh. Mau deui minta tolong ka Aa. Teu kenging kitu atuh ti. Nya aduh maaf hampura. Janji sumpah mau gitu-gitu deui beneran. Main game we terus nepikeun ka poho sagalana, teu madulikeun nu di sekitar. Kos jelema idiot ditanya hicing wae, sakali ngajawab bari nunduk. Di mana tuh attitude-na? Teh geus lain kolot deui. Budak atuti. Heueuh eta Neng maksudna salah. Nya atuh entos atuh ngambek wae Siti mah. Maaf hampura. Duh, jalur pribadi ya mah. Enggeus, Siti, Neng tinggalannya. Ya Neng nuhun ya. Sami-sami. Rek nepi iraha si teh kitu wae. Kesel da ka kalakuan teh. Teu inji saturut-turutna. Maaf, beneran. Age nyesel main game wae tuh. Bater HP nepi ka hamil kieu. Suwe atuh. Aduh ya, biar. Kunaon teh si Siti mual-mual gitu. Siti kunaon? Sup angin. Kenapa tuh nya? Antosan. Masih minyak angin heula. Tak kudu. Baterai anu hamil, Siti nu mual-mual. Hah? Si Siti hamil? Lucu. Goblok teh si Betty. Tos atuh lambekan we geura bisi darah tinggi. Kenapa hamil si minyak angin heula? Mas deh, tak kudu rasa peduli. Goblok bener si Abet. Kunaon mang salo atuh? Ini teh nyangkes yang lakukan ke jeung si Siti anak batureuneuh. Hah? Tanggung jawab sia. Saha nu reuneuh nah? Siti atuh men si Betty. Sembarangan we. Padu wae sih ngomong teh. Geuning tadi Siti mual-mual gitu. Terus aing tadi ngadenge si Siti hamil gitu. Jujur atuh, ulah ditutup-tutup. Naon sih mah, Siti mah mual oge keur lalieur. Asup angin lain hamil. Padu we.
Ya, nu hamil mah baterai HP aing ya, kurap. Yo. Teruskan. Maaf ya. Blow on. Ti, tosnya ngambek nantos. Amin tahampura, janji deh mau main game deui, beneran mau main game deui. Aduh. Nanti satu yuk, Adi jajabkeun euy nya.